pacuan pacuan rek arah pacuan ulah rek arah moal maksud pinanggihan patek kadang patek kadang anu mulia patek kadang anu mulia dang toser gogodana saketika sedikit selaksa kabaran rasa ampun Pak Jokowi hati langgeng ngantel motel pegamun kedapat Komo pedang pasang karun sakumagungan geningan luhur tincak kumagungan sangkan sangkan api nangis wawayangan wae pamikas sasarannya lama nafsu nu mata aduh badan anu badan anu datang
Sumawantak aburiaku panggoda setan Setan anu mana? riaku panggoda setan Dupi setan aya pula. maksud halus masih ngejunung wala pamari kesalin kancikan lampang murka karena janji terang ingin Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan ragataya langit kuning hitam di kemanakan ingat di kemanakan dongeng endah katumiri tarace langit nu asri widadari turun
Wilujeng Sukti ke Bupati Subang. di kamanakeun iang di kamanakeun dongeng enah katumiri tarace langit nu asri Widadari turun mantil mungsur ti kahiyang Sangakeun ka jurusan sistem APP. langit kuring langit di kamanakeun APP di kamanakeun Ampun wadawan. gentlang herang cika hurip mah dileuwih sifat tahunan diringan napa pantunan kiwari ngan karingan Gusti rumasa kuring gagabang ngagadamang alam endah kagungan Gusti kiwari gunung besti ngantingan cajemang anjir ampun Gusti jangan kenal ka Abah Eli nu gaduh lagu soal teu kagina ulang Monitenan kahirupan Abah Eli nu pinukup mangharapan geuning jauh disangkan lampah anu karandapan di dayeuh di pasisian geuningan Abah Eli anu bager susah mahan sandang pangan Ampun Abah Eli. Pajar nu jadi lantaran nu nyarangking kalungkuhan ngaber tanpa ugeran ngulinakeun ka kawasan estuning taya rasan wani ngarempak aturan rakyat dianggo jajahan rakyat ilang kasabaran marah teu kawadahan
ngajorag pamarentahan nungtut asas keadilan miharep kamanusiaan nu bibanda kamulayaan apa naria anu bager cara kodrati pangeran mangga urang sasarengan muja kanu maha heman sangkana kenging kakiatan malareng se pasoalan negeri aman karaharjan adil dina kamakmuran sing napi ka akhir zaman pada mati pada ngambung mamah Eli anu sayang pada mipit sariasi kitu berbawana kembang monak terasil disangit monak kerhemang nu keligan tapi monak kembang geus layu lempes teu aya pangaji ilang adaya segara ganda langit sari timbul jeri lempes saya pangaji langit sari timbul nyeri antuk na kenging cilaka tunga-tungan na menang cilaka taya beda na manusia mona kerhemang kumarana dipuji didama-dama dipuja didama-dama tapi mun salah panyangka timul hina jangan tungagara Abah Eli nu mata kurang iyatna sangkan hirup urang sampurna poma ulah hiri dengeki supaya aya pangaji supaya aya pangaji hitung-hitung nyoba diri muntang kakara sayang widi geningan Abah Eli sepuh nia anu bager muntang kakara sayang widi aya Abah Eli haturan dupi Mama Eli na aya sareng Papa Eli undang-undang opati mah
baturan cungah urang pepende Usian kemerdekaan ku karya karya pinuji geningan karya pinuji Hidayah kasih sisi Bapak Lurah bapakku aja cing Geningan mah Gening hampir repot nasi Geningan mah berebut kursi goresan hati sewasna tanda tanya Mamah Ria anu bageng nah aya eneng apa Ria anu sayang kadada jumejunan abdi nyaris Papa Ria anu sayang kana jalan anu nista Mamah Ria anu sae mana jeritna batin Papa Ria anu sae mana pinuh ku karumaosan hatur nuhun mama hirup abdi teh pinus kuno dajeng dosa jiga nama Mas Andi Laura Musik moal bisa sasarengan deui leuwih hade ieu urang papisah maeng
diberikan saurna teh atos nalika ngopi Mamah Eli anu mana hariring tengah peting Mama Eli deui daun hancuang kanggo Mama Eli anu mana nu katebak angin peting siga anu ngagupaya apa hajat anu bageus ayeuna patepang deui Papa Eni sareng Ibu Eni anu bageus hujan tos reda Papa Eni Mama Eni anu sae mana ayeuna
Duh diri dina penas tiningang kana tutulisan mung madak tunggara bae nah hukumullah ti mana aduh alayeuh manawi kieu kadarna hirup katukul tukena nandangan kaperi diri nandangan tunggara diri kasedih teuing geuningan aduh bos Iis anu bager mamah tulungan Si sabar napakada di barengan kue teler milik dapai lili baga wukul anu kabingung teu eleh nadang tunggara duh diri abdi tugeuna mana kieu teuing alah Duh Gusti abdi tulungan mana nyeri pahajat anu mana titip diri pahajat titip diri sang badan iwal kapanutan urang ka Gusti numur benga alam ka Gusti numur benga mun kieu salalawasna mending bae pondok umum nandangan kapori diri du Gusti kedah kumaha nandangan kapori diri
Bos Iis anu bagus kieu rasa Bos Iis hirup nu di dua anjeun geus tega pahajan abdi nyiksa anjeun sulaya duh pahajan ku teu sangka sing emot waktos sangasara pahajat anu mana anu gaduh lagu cobi majeng keur tepunga harata ibu hajat anu bager anjeun sangka geus tega dua mending rasa rasa geus teu indung geus teu papa Bos Iis anu bager anturkeun abdi ka desa Bos Iis di Batan abdi tunggara sanajan abdi ayeuna geus teu indung geus teu papa ibu hajat anu bager anturkeun abdi ayeuna di Batan ibu hajat diri kasiksa parantos katawis jigra-jigra ibu hajat tuh awatoseun kaniang nu di dua aduh hatur nuhun ibu hajat anterkeun abdi ka desa di Batan abdi di dua sanajan waktos ayeuna apa jejen anu mana geus teu indung geus teu papa anturkeun abdi ka desa apa jejen wios disusulkeun wae di Batan diri